Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda ieu dongeng karangan Koswara. Para mitra kaum dangu mangga urang teraskeun hanca dongeng nu katunda anu namina Sukmawati teh ditibanan hukum panjara. Mangga urang teraskeun. Datang kaburuan panjara Den Sukmawati nu kakara ayeuna nyaho ka eta tempat. Pohara ngakebegna ningali kaayan wawangunan panjara anu pohara tohagana. Wangunan jangkung luhur jeung legana kerajabati kitu kakara pantona ge panto beusi katara. Atuh sakurilingna pada ngajaga ku para ponggawa bangsa siluman anak buah Kangjeng Raja Prabu Cakrasena. Ki sabda seta reg eureun lempangna atuh Den Sukmawati ge eureun. Terus nangtung kenceun ki sabda seta baripokna. Ieu wangunan panyarangan teh ki seta? Bener bisa Nen. Wayahna Nen dimimidi boy ieu kudu jadi bangeusi ieu panjara. Gumaha janggem? Teu nanaon hayang ngajarana kuring mah. Nah ngareunah nah henteu nah nya di jerona loba racuna nu mateni jeung matak cilaka atawa ukur omongan wungkul. Kuring ye geus pasrah baris narima ieu hukuman seta tapi lain dihartina kuring putus asa. Lantaran dina waktu nu baris datang kuring hari hayang bebas. Sok buru-buru kuring asupkeun. Mangga hayu anu urang nyakedan pando panjara. Nu di pokoknya mah nu dijaga ku Ki Punggawa ngalan Ki Budrok. Sok atuh. Ki sabda seta jeung Den Sukmawati ngajugjug ka pelebah lawang panjara. Anu pantona nutup kalayan didinya ngajega saurang bangsa siluman pangawakan jangkung hideung bari budi parangi pikasieun. Pok Ki sabda seta nyarita kanu jaga nu katelah Ki Budrok. Yen manehna meunang pancen ti Kangjeng Raja pikeun ngasupkeun Den Sukmawati. Atuh Ki Budrok teu loba omong harita oge. Tuluy berai mukakeun panto panjara tetela di jerona lega jeung loba kamar-kamar sigana moal kurang ti 400 kamar. Den Sukmawati teu loba omong sup asup ka jero cepret panto panjara ditutupkeun. Sanggeus Den Sukmawati dipernahkeun di hiji kamar nu panghareupna kabeneran kosong di hiji kamar nomor hiji. Ki sabda seta gagancangan balik deui ningalkeun wangunan panjara. Sanggeus pancen manehna rengse geus bisa ngasupkeun Den Sukmawati ka jero eta panjara racun anu sakitu tohagana. Pangeusi eta panjara tetela kabeh bangsa siluman rahayat Prabu Cakrasena. Sakur nu baha kana kawijaksanaan raja, sakur nu ngalangar kana undang-undang nagara, tur sakur anu pagaweanana sok silih paehan, mangka diasupkeun ka panjara panjarangan. Ngan teu kabeh eusian lantaran anu ngeusianana paling oge satengahna. Den Sukmawati nutuman cicing di imah padumukan anu harurung harerang pikabetaheun. Ari pek teh ayeuna cicing di panjara ukuran dipan kai tanpa aya kasur jeung sepre. Guguling ge teu make sarung jabadah dir wungkul puguh we pohara ngarumasna. Tapi nu leuwih matak tugeunah jeung matak nyeri kana hate. Lain lantaran kaayaan tempat cicing di eta panjara nu basajan pisan atawa tempat saren walurat. Aya deui nu liana nu matak tugeunah keur manehna. Taya lianya eta ku aambeun manehna nu nyata-nyata matak lieur jeung matak leneng. Tetela eta panjara meuni bau hangru bau bangke. Anehna da eueuh bangke eueuh bugang. Mun kurang-kurangna kuat masigana Den Sukmawati baris cilaka nya. Bisa wae manehna ongkek nu saterusna mabok tur nepi ka maotna. Tapi lantaran kasebut lain jalma biasa, jabat ti sumanget hirup pohara rosa pohara tohagana, Den Sukmawati bisa kuat nahan jeung ngalaman eta kaayaan. Nu dianelkeun atawa diharepkeun susuganan we, aya nu baris nulungan ka dirina, susuganan aya nu baris ngajait manehna tina cocoba nu kaalaman ayeuna. Malikan kayan di jero karaton tetela mangsa harita Kangjeng Raja jeung Nyi Euis tacan ingkah di tempat cicingna. Maranehna ngahaja ngadagoan datangna deui Ki sabda seta nu tadi ngantirkeun Den Sukmawati ka panjara panjarangan nu pernahna aya tukangeun wangunan karaton. Tekung silila harita para mitra Ki sabda seta
atuh datang gancang ditanya ku Kangjeng Raja Prabu Cakrasena. Kumaha? Geus diasupkeun ka jero Panyara atawa ancan? Sukmawati teh seta? Marandosun, cek sabda seta bari cedok nyembah hormatna keur syukur. Ngan tugas maneh tacan rengse seta. Lantaran aya tugas seje nu kudu sagancang-gancangna ku maneh dilaksanakeun. Pokna Kangjeng Raja Daryanakra. Nyim kuring sadia kanggo ngalaksanakeunana kaulanun. Mangga saurkeun naha tugas naon salajengna nu kudu sim abdi kenah dipidamel kaulanun. Andika kudu init ka pasir Samoja di alam manusia ayeuna keneh ulah diisup pagetokeun deui Nggotan nyaha kedah midamel naon di sim abdi kadinya teh kaulanun. Sareng apa didinya aya Kakang sabda mun diwincik sing jentre sun mugi diwincik ngarah di sim abdina tiasa lancar dina nggone ngalaksanakeun tugas. Janten supados juklakna sing dugi kagampil dibacana nun. Nanyakeun juklakna. Kieu geura sabda seta. Maneh kudu ngajajabkeun Nyi Euis kadinya. Kalayan ti mimiti ayeuna nu cicing ngabogaan di eta imah. Daya lian Nyi Euis waina geus nyekel keris titisan iblis bejakeun kaki sabda. Yen manehna kudu satuhu jeung nurut ka Nyi Euis. Teu naon ki sabda tuluy di ditu ge asal ulah rek nyieun peta lampah teu uni teu bener ka diri Nyi Euis. Kaharti upami kitu mangka hardos ngawulanun. Syukur kula regreg kaduana tepungan nyimas centring keling ka pamatuhanana. Mun bisa gancang kitu ka dieu tugas nu saterusna teh ngajang darta jeung Nyi Inah. Mun geus bisa kapangi gancang duadana bawa ka dieu, tapi mun kakara saurang-saurang mah teu naon saurang we heula. Bawa ka dieu Bojang Darta. Ponya kitu deui Nyi Inah. Saha heula we nu ti heula kapanggih ku anjeun kaharti? Ngaharnos mungi tiasa abdi ngalaksanakeun salawan sahade-hadena sakumaha tag-tag tugas anu ditibankeun ka diri abdi. Oh, syukur. Pokona muga anjeun bisa ngalaksanakeun kabeh tugas ti kaula, sabda seta. Sing perjanten Nyi sim abdi baris ngalaksanakeunana. Luyu sareng panjen disalira gaulani. Syukur. Kula ngarasa bunga amarwata suta bunga ka giri-giri. Harita keneh para wargi sadaya. Atuh nu ngomong panjang lebar raja teh kaki sabda seta ngabecakeun perkara tugas nu kudu dilaksanakeun ku ki sabda seta. Saterusna Kangjeng Raja Prabu Cakrasena ngareret ka Nyi Euis. Pok ngomong Daryanakar dibarengan ku perasaan nu gede kanyaa jeung kadeudeuh ka diri Nyi Euis. Nyi Euis, abdi kaulanun Kakang. Tema Nyi Euis menilek lekoh pramitra sadaya. Haita teh nyebut Kakang geus teu tumarumpang deui. Emutkeun ku Nyai. Yen sanyana Nyai masih kene gembleng bangsa manusia. Basa Nyai rek dipaehan ku Den Sukmawati, ku diri Kakang sanyana geus kanyahoan. Nu matak gancang Nyai dibawa ka dieu tur dipaehan mah lain Nyai tapi bantal nu kungkang dicipta dari diri Nyai. Pokona mah tanpa dikanyahokeun ku si Sukmawati. Jadi ku kituna Nyai ulah ham-ham ulah salempang. Diri Nyai lain cara Kakang. Lain bangsa siluman tapi masih kena gembleng bangsa manusia. Ngan keur imbalanana diri Nyai kudu mikeun mojang nu aya di imah Den Sukmawati nung teh baris dicicingan ku Nyai. Nyai kudu mikeun saorang mojang dina mangsa 3 bulan sakali. Unyuk sumanga Kakang nanging jisim abdi ge nyuhunkeun di pasieun kasaktene nu luhur.
hoyong dipasihan ilmu panemu jampe pamake nuluhur ti salira Kakang. Soal eta mah enteng ku Kakang baris dilaksanakeun ngan ulah hayang ayeuna keun ayeuna madanya nyekel keris titisan iblis. Mun aya nu ngalawan gunakeun eta keris kaharti kahartos Kakang. Jabat ti kitu ti mimiti poe ieu nyai ku Kakang sejadilah ningaran lain nyi eus tapi diganti ku ngaran sejen nu meunang ngahaja diri Kakang himpleng. Janten anu nuhun satu acana mangga saurkeun saha nami abdi teh Kakang? Nyai dilandih jadi ngaran Nyimas Pajarwati. Mani sae hatur nuhun Kakang, hatur nuhun. Syukur ari katarima mah. Kakang ge ngarasa bagja, ngarasa bunga. Red Kangjeng Raja kaki sabda seta baripok. Seta brageramian barengan Nyimas Pajarwati. Onyok zumanga ngaulanun. Harita keneh ki sabda seta jeung Nyi Eis alias Nyimas Pajarwati. Kaluar ti karaton. Geus aya di buruan karaton les leungit ku ngagunakeun ilmu ki sabda seta Nyi Eis bisa cara gaib dibawa ka pademukan Den Sukmawati di Pasir Samboja. Gancang ngacarita Nyi Eis alias Nyimas Pajarwati harita nu dibarengan ku ki sabda seta geus cunu ka gedong Den Sukmawati di puncak Pasir Samboja. Kabeneran mangsa subuh harita teh ki sabda geni masih kene ngajaga dina teras gedong. Keur diuk sorangan bangun tumaninah naker. Ki sabda geni ngerasa heran oge ku kadatangan nu jadi adina. Bari dibarengan ku Nyi Eis nu ti heula aya di padumukan Kangjeng Raja di nagri Buana Lila hati di alam siluman teh. Ngaso heula para mitra, ngaso. Wargi kaum dangu sabadaguk gek dariuk ngariung tiluan dina teras imah bari ngararasakeun hilirna angin subuh nutis ngadalinding poki sabda geni alias ki sabda namimitian muka carita. Bage aki adi andika syukur geus datang ka dieu dina peuting ayeuna. Peuting nu sakedeung we baris diganti ku mangsa beurang. Kumaha perkara Den Sukmawati geus datang ka ditu atawa acan? Sami-sami Ganggang orang bisa nempung mangsa ieu bari dina kaayaan salamet. Ngan eta Kakang meni terus betah di dieu. Kumaha ieu teh? Temal ki sabda met hari alias ki sabda seta. Manehana ngajawab pananyana tinu jadi lanceuk. Manehna anggur nanya ke naon sababna ku aya jadi lanceuk betah cicing di gedong Den Sukmawati. Atuh gancang ki sabda seta ngomong deui. Harita teh paraos ki sabda geni bari nemongkeun kaheran ku ayana adina ayeuna nanya kitu. Nah make nanyakeun kitu Ki Adi. Yoh Ki Adi, ku ayana Den Sukmawati kudu miang ka nagara nepangan Kangjeng Raja. Di dieu eueuh sasaha ki burak apan geus teu dibabarengan deui jeung Den Sukmawati. Nyimas centring keling loba luas leos calaculu meureun nya Den Sukmawati merdih ka kula pikeun cicing heula di dieu sameme anjeunna mulang di ka dieu. Kitu pangna kula teu gagancangan mulang ka nagara teh. Meu entah meuni nurut ka hayang Den Sukmawati. Nya syukur ari betah masih gana ari matuh di dieu mah bakal sugema lantaran di dieu mah loba istri geulis bangsa manungsa. Istri geulis nu keur tatama kan Den Sukmawati. Teu kitu Ki Adi. Mun kula betah aya di dieu lain ku ayana di dieu loba ambewe. Ngan ku hayang ngarasakeun hawa di dieu matak seger jeung nikmat. Andika tacan ngajawab kenapa nanya kula Ki Adi. Mergara Den Sukmawati teh. Geus datang ka ditu acan.
Pok jawab atulah ada rese. Memang geus tapi bihung bisa kan ieu deui, bihung moal. Naon sababna? Lantaran keur nanangan hukum panjara di ditu. Manehna ayeuna aya di panjara racun kasebut panjara panjarangan. Pedah salah mikeun tumbal, pedah salah mikeun seba, pedah geus ngabohong ka Kangjeng Raja. Benar, memang kitu pisan alasanana. Sadengkeun keur Kangjeng Raja apan pohara mungeunana. Mun aya zaman nu ngabohong atawa nimpu ka dirina, waduh wah, kacida salahna. Hiji kasalahan gede keur Kangjeng Raja dirina geus neuneuh bibit mumusuhan jeung Den Sukmawati. Pira boga kasalahan sakitu, ayeuna diasupkeun ka panjara panjarangan. Aduh, make meuni eueuh hampurana. Kawas nu poho kana kahadean, kana jasa-jasa ti Den Sukmawati anu sakitu lobana, sakitu toh-tohanana. Tapi nya teu naon-naon ari kitu kaputusan ti Kangjeng Raja mah. Ngan ieu pangnanyi euis ku anjeun dibawa ka dieu, nah dianterkeun sinamatuh di dieu, atawa maksud sejen luyu jeung kapalaina Kangjeng Raja. Sajroning ngomong Ki Sabda bari jeung rutret panuteupna antara Ki Seta jeung Nyi Euis alias Nimas Pajarwati. Ki Seta jeung Nyi Euis alias Nimas Pajarwati sakedapan masih teuteuk. Belenyeh Nyi Euis imut, atuh Ki Seta ge males imut ngan aya bedana. Ari imut Nyi Euis mata kresep pikabitaeun sedeng imut Ki Seta pikasieun. Najan antara Ki Sabda jeung Ki Seta adi lanceuk, tapi kaya jauh tanah ka langit atuda Ki Sabda makasep siga manusia. Sedengkeun ari eta Ki Seta pikasieun beungit nage badis buta wareng de butana para mitra. Komo eta anu ayeuna teh nu nyerang teh name warengna wungkul teh can buta warengna kitu. Nu nyerang pacani di sawah-sawah, nyerang kana haun jadi hama pare teh name warengna. Teu acan buta warengna para mitra kita buta warengna. Waduh, boa-boa leuwih ti kitu nya. Ku buta wareng mah cenah diaritan. Aduh, sawah teh cenah eta lainan teh pare anu masih keneh ngarora tapi nu geus karolot teh ku buta wareng. Aduh, ieu mah mangga urang teraskeun. Para wargi anu mulia, harita gancang Ki Seta ngajawab kana pananya anu jadi lanceukna. Ganggang, ieu Nyi Euis ku Kakang Ratu parantos dibabarin jenengan nu pohara endahna gadalah Nimas Pajarwati pangna disarengan ka dieu dayalian mireh digawitan ayeuna nu matuh di gedong ieu dayalian lintang di Nimas Pajarwati lantaran Den Sukmawati keur nanangan hukuman di alam siluman. Bugituna Kakang nu nyarengan di dieu nganggungan kawajiban kanggo ngajaga nyarengan Nimas Pajarwati di dieu gitu. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Harita Ki Sabda geni tuluy nyarita deui. Leres eta kitu kayan salira teh Nyai. Ki Sabda geni ngareretkan Nyi Euis. Laras Ki Sabda geni leres pisan. Tema Nyi Euis pono. Teu nanaon ari kitu kayan nama janten. Ayeuna minangka nu kagungan wewenang di gedong, nu kagungan hak pikeun jadi sesepuhna teh lientang Iwati Nimas Pajarwati nya. Laras kitu Ki Sabda kalayan kanggo buktina pikeun ngajaga ancaman ti pihak luar ieu jisim abdi tos nyepeng keris pakarang gaib nu kawitna ageman Den Sukmawati. Keris iblis, keris titisan iblis maksud Nimas teh. Laras mana ayeuna ieu harita keneh teu loba omong naon-naon deui. Nyi Euis alias Nimas Pajarwati nemongkeun keris titisan iblis meninga barasat barang kaluarna tina sangkengna Nyi Euis diacungkeun ka luhur.
Ki sabda mencerong sakedapan kana eta keris. Geus kitu pok ngomong dari anak, aduh nya geuning tos kacangking ku salira. Lebetkeun we simpen deui lantaran mun dilagar kitu bisi kanyahoan kuno araya di dieu. Sedang bisa ngadatangkeun bancang pakewuh, bisa ngadatangkeun riributan, sok simpen heula. Mangga Ki sabda, sep keris titisan iblis iku nya eus diselapkeun dina cangkengna. Bunina keur katutupan ku kabaya. Ki Seta milu reueus jeung bunga ku ayeuna Ki sabda bangun anu daek narima ka ayana nya eus ayeuna tutas diganti ngaran bari mawa keris titisan iblis. Inget kana kayan Jangdarta sakumaha omongan Den Sukmawati oge tugas di Kangjeng Raja pok atuh Ki Seta nanyakeun ka Ki sabda. Kagang sabda Den Sukmawati mentali bantuan neangan saurang pasien nuker matuh di dieu bari geus leungit nyatana Jangdarta naha Kakang uninga di mana ayeuna Jangdarta mata kupula ge di teangan ka unggal kamar ge teu kapanggih sigana mah aya nu mawa ari kitu Den Sukmawati hayang tepung cenah jeung anu ngaran Jangdarta laraskeun atuh ari eueuh di dieu mah urang teang heula ku kula bari sakalian kula rek neangan nyiinah anu ieu kabur aya salila Kakang di dieu nya geus aya nyimas centring keling atawa ajan. Harita Ki Seta nanyakeun nyimas centring keling. Matak acan can pernah aya ka dieu-dieu deui Seta. Duka ka mana sigana mah keur ngalaksanakeun pancen ti Den Sukmawati mangsa ti heula meureun manehna teh pangna eueuh nonghol ka dieu teh duka mun maranehna keur aya di pamatuhan di guha Warudoyong Pasir Caringin. Nya teu naon-naon anu mun kitu mah gula rek neang heula dirina nyimas jentring geling sungsungkanan manehna aya di panumukan Ki sabda ayo atuh aku Kakang rek miang. Pra Ki sabda ngan kade cenah harita teh para mitra pesenna Ki sabda ngan kade salila manehna aya di ditu sing bener-bener ngajaga ngariksa kaayaan Den Sukmawati nu matuh di panjara ulah sina kata langsara jeung ulah dikaniaya teuing panjara panjarangan. Kakang gugula maris nindalingakeun gugula maris dirori sabalikna Kakang euis bener-bener euis di dieu utamina mah nganu gameunang anu ngajaga kasalamatan nyi euis lantaran nyi euis meunang banjang pakewuh pinanggi jeung picilakaeun mangka diri Kakang nu kudu tanggung jawabna pokona mah Kakang nu baris ngatembuhanana. Kakang kudu inget yen nyi euis jadi gagantina Den Sukmawati nyi euis jadi kepercayaan Kakang Prabu Jagrasena nyi anu aya di dieu minangka perwakilan gitu. Teu kudu loba omong teu kudu dipapatahan ku andika ge atuh kula mah sayagi keur ngalaksanakeunana Ki Seta. Yu ayeuna mah andika gramian meni singga nu ngusir lagi seda atuh para mitra baeud bari terus nyaketan ka Nyimas Pajarwati sarta pok nyarita Daryanaker. Nyimas wayahna heula gulu ditinggalkeun heula ku kula sing percaya sing tenang jeung tentrem nu aya di dieu. Keun aya pokona aya naon-naon mah engke-engke ku kula baris diteang baris dilongokan ka dieu. Para wargi anu mulia atuh harita ge Ki Seta mapatahan ka dieu nyi euis alias Nyimas Pajarwakti teh. Harita Nyimas Pajarwakti imut ngagelenyu bari pokna. Cik berek niang mahkeun perkara kuring mah teu perlu ieu jadi pamikiran kumaha jadi kumkamelan teu kitu ge apaan. Di dieu loba batur nu ngajaga apanan aya Ki sabda sugan-sugan we atuh susuganan diri kaula sing bisa aya gagantina
Den Sukmawati model sewaktu Sukmawati ngaganti kula di dia gitu. Para wargi sadaya, atuh memang kisah tak tulu nyarita deui. Nuhun upami kitu mah mangga atuh ari undi kandun beragera luampah ka eta kiseta geus rencareng sepamitan beral ki sabda seta ningalkeun Nimas Euis alias Nimas Pajarwati jeung ki sabda geni nu masih keneh araya dina teras gedong sakilat ngan sajorelat pisan ki sabda seta geus leungit tina paninggalna Nyi Euis jeung ki sabda geni. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula, ngaso. Para wargi sadaya, rengse pamitan beral ki sabda seta ningalkeun Nyi Euis alias Nimas Pajarwati jeung ki sabda geni nu masih kene aya di teras gedong sakilat ngan sajorelat pisan. Ki sabda seta geus leungit tina paningal Nyi Euis jeung ki sabda geni. Sanggeus yakin sabda seta eueuh terus bae Euis asup ka jero wangunan gedong. Kebat asup ka kamar paranti Den Sukmawati. Atuh ki sabda geni ge nuturkeun tukangeunana lantaran ngahaja diajak majarkeun Nyi Euis aya tepikeun anu kudu dibejakeun ka ki sabda geni. Barang geus aya di jero kamar khusus geek Nyi Euis diuk nya kitu ki sabda geni diuk hareupeun Nyi Euis. Pok harita keneh Nyi Euis ngomong, "Ki sabda ti ayeuna kahareupnya kuring jadi dunungan anjeun. Kalayan anjeun nyebut ka kula kudu Nimas Pajarwati, ulah nyebut Nyi Euis kumaha kaharti?" "Kahartos Nimas, sakumaha jisim abdi moal bade baha," temal ki sabda. Najan ari hatena mah teu pati resep, tapi eueuh pilihan sejen ke ayeuna. Lintang ti manehna ngagugu jeung nurut kana kahayang Nyi Euis alias Nimas Pajarwati. Sakedapan mah Nyi Euis alias Nimas Pajarwati ngareretan ka sakuriling kaayaan kamar Den Sukmawati nu ayeuna dicicingan ku manehna. Geus kitu mancokeun paniteupna ka ki sabda geni. Waktosna seueur.